Mataku ahli Allah disaurkeun munaha teh jelema geus eueuh iman kacau hirup manusia. Kacau mah ku eta. Aya nu fakir tapi di lingkungan iman moal sancara. Aya zakat, aya sedekah, aya infak, aya hadiah. Bener kan? Aya ngadoakeun ukhuwati. Sama apal eta jalma asal fakir jadi beungar didoakeun ku nu getol salat, sawab dulur cenah. Namatak arhamun nasi ulama hukum. Ulama teh sanu nyangka Allah, pangnyaah-nyaahna jalma, pangwelas asina jalma ka jalma nu boga iman. Itu di mana eueuh jalma eueuh kanyaah, teu paduli. Jadi lamun eueuh kepedulian teh sugan eueuh iman. Tah kitu kan. Mawi perlu nafakuran diri.